Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam bermain, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Hai, sampurasun dulur coklat, kumaha damang. Nah, ayeuna simkuring nuju aya di Kuningan. Sareng salah sawiyo sanggar di Kuningan anu nembe ngiring alub sareng kegiatan napak jagat Pasundan. Mendingan ayeuna orang langsung ngobrol lainnya. Akang, damang, akang, aduh. Alhamdulillah. Bade nu mana? Damang. Orang kenalan heula akang, namina saha ti sanggar mana? Nami Abi Wihendar. Wihendar. Di Sanggar Pusaka Arya Kamoning Tilu. Oh gitu, sareng akang? Sampurasun simkuring Aan Anjasmara ti sami Sanggar Pusaka Arya Kemuning Tilu. Alhamdulillah. Aduh, kidalang itunya. Ti ditu nama. Di ditu nama. Tah dulur coklat ayeuna orang taroskeun ye. Kumaha paraosan Kang Wihendar, Kang Anjas ngiring aub dina kegiatan napak jagat Pasundan. Tadi nu urang tos proses kamonesan. Kumaha Kang? Kanggo simkuring ngaraos bingah aya anu merhartoskeun kasenian sareng kabudayaan utamina, kabudayaan kesenian di Tatar Pasundan. Leres. Kanggo simkuring sapara kanca ngaturkeun timpa sewu nuhun. Sanes ukur masihan ruang berekspresi tapi ngabingbing sareng ngabantos ekspresi teh supados sanes ukur ekspresi tapi anu cager sareng bener. Aduh, alhamdulillah. Tah. Saurna ieu ayeuna ieu kan tos siap-siap ieu nya sareng duta napak jagat Pasundan tos latihan. Saurna aya nu baris dipintonkeun leres? Mohon aya mohon. Ah, cik atuh dongengkeun bocoran saalit ka dulur coklat. Naon ieu anu baris dipintonkeun teh? Janten bade mintonkeun musik komposisi mungkin ya. Disatukeun sareng wayang mungkin. Di-combine? Kita aja ya. Mohon sareng wayang. Oh gitu? Margi Pusaka Arya Kemuning Tilu mah memang spesialisnya nya wayang golek. Ah, penasaran dulur coklat sapertos simkuring. Penasaran Akang, kumaha tos siap ya teh? Abdi nu main oge penasaran. Kumaha ieu teh. Tah kitu dulur coklat atas heulanya ngobrolna mending urang langsung ninggal wae. Dulur coklat urang sami-sami sakseni aya persembahan ti Pusaka Arya Kemuning Tilu Wilujeng nyakseni. Hai, sampurasun dulur coklat. Nah tadi orang tas sasarangan tinggal proses kamonesan. Sareng salah sawiyo sanggar ti Kuningan. Di sarangan kedutaan napak jagat Pasundan. Nah mendingan ayeuna orang langsung tinggal perform nasa pertos kumaha. Hayu napak jagat Pasundan. Miang tandang Pusaka Arya Kemuning Tilu Wilujeng nyakseni.
Genocap di salebeting kampung nyata kampung Tumaritis. Punakawan sastra jingga ngiring binga ngiring ayab dina raraga Milangkala Kabupaten Kuningan anu ka 523. Sapumadele pun sastra jingga jang bunga wajib bunga heuy urang Kuningan Milangkala anu ka 523 teh lain atah-atah kudu namanya euy. Urang kudu bungah bari jeung kudu eusian tur doakeun. Mugi Kuningan jeung pangeusina langkung barokah sadayana. Dina raraga ngiring bingahna Milangkala Kuningan nganuhunkeun ka sadaya anu parantos ngarojong utamina ka urang pusaka Arya Kemuning 3 euy. Urang ngiring bingah dirgahayu Kuningan ah. Dirgahayu. Urang brang-brangkeun urang bingahkeun sok der ah barudak. babarui teh samia rempel kudunge samia pang-pang sekar mekar inggalihe ya Andele si pandan arum ya si pandan arum
Kuma suling, kuma suling, suling teh ngan silung bae. Kuma kuring, kuring teh ngan bingung bae. Kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong di jalan. Sono pondok, sono nganjang, sono potepok di jalan. Sindang layang parapatan, cisaranteun lembur ban, samudaya kalebatan. Hapunten anu kasuhun, kembang cula, kembang tanjung, lain kembang kaca piring. Mentang-mentang kayang agung, sing langgeng mah asih kakuring. Bukan tubruk. Kopi? Tubruk? Gajah! Tubrukers, yuk ngopi gajah! Keren pisan. Kombinasi tina wayang dikombain sareng alat musik tradisional sareng alat musik modern. Keren pisan pokoknya mana ieu hasil ti kamonesan tanapi latihan sareng Duta Napak Jagat Pasundan. Siapakah dia? Kang Ega Robot Ethnic Percussion, empap gondol luar biasa. Tangan-tangan aduh anu saya jantan langkung HD leres. Leres hatur nuhun akang-akang, atuh hayu orang tararati, orang silam sasarengan punten kapayunan akang. Kangge dulur coklat, ulah hilap follow Napak Jagat Pasundan. Tina Instagram nanya, sareng orang lumpat karena YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Nyalakan tombol loncengnya. Ulah hilap di subscribe, di like, sareng di comment, share oge nya. Hayu atuh dulur-dulur urang silam sasarangan. Koordinat sim kuring, kami sim kuring nyarios Napak Jagat Pasundan diwalarku miang tandang cing tarik. Semangatnya. Dulur coklat, urang pamit sasarangan, hatur nuhun anu parantos nyakseni. Napak Jagat Pasundan miang tandang, hatur nuhun.